lumayan aing teh padahal mah. Ora kene ganteng kene aing teh. Dibandingkeun jeung domba masih gagahan kene aing. Gitu. Laku kene saing ka harim da ieu. Ka randa mah moal. Ka bawa aing asup. Laku kene. Nah. La 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 la. Cewek, hai, cewek, buset nih. Lebok tapi aki jendil, kumis ada gedekeun. Biasa aja keles. Mah. Najis, dasar aki peot, kumis we gede. Motor keur putih tinggal ruak ya lah. Ayah, ngajedog wae, bantuan atuh ya bunda. Santer ngajedog, aya kidanan motor. Motor butut di damdanan wae, duruk ke sakalian. Hah, masa sih? Teh, kenapa sih teh? Eta kadeuna kenang kieu. Oh, kadang kuai teh nya harapan beca teh. Bang wakil motor sebut beca. Liheuh teh. Cuman teh aing mah beca liheuh motor. Tapi aing ngeliat teh ya. Ya, randa aing ya. Sia tong, saya rekaman tong. Si Adul aing arek ngusep deh empang. Ning saya ngilu jangan aing ngusep di Ragasi, tong. Ragasi mah wuhan blon. Aya ge si Miing, sia daek di jalan ke si Miing. Kamu tuh kayak tekor mau menang. Lau. Ayo sia ngilu jangan. Langsung aing ngilu ke Empang. Ayo yang ngilu. Coba. Duh. Sia. Aduh, ngusep mahal ya nang di online. Gas. Ayo. Ada tuh. Jadi dia menurun. Yo, saya yakin dia si Meeng. Oh, ayo aman di dia mah. Saya aman saya. Pejam saya. Dia ngusupna santai. Daripada di Ragasi di jalan ke si Miing sia. Oh, dia mah genangannya tarik ih. Aing di dia. Aing di itu kedeng. Yo, sarkotong. Saya mah bolon teh teu katulungan kitu geuningan. Kunaon sih? Punya is empang segede kieu di usupan mah tahu sih teh goblok. Kasian lu tidak. Kita empang aing, empang batu tahu wae sih. Bener siapa? Aku anak setan tubuhku kuat karena ibuku memberikan batu ABC. Ye. Asih adul keur nguseup. Tah sapedahna jailan ku aing ah. Paling gantungkeun di luhur sapedahna. Geus, menang sia ngalawan aing dasar GGB, gede-gede bloon. Waduh, budak. Orang diingun pasti harus sepeningan. Dengan itu yang lauk neta. Mana ini? Eta kau yang diingun. Oh, ampun Amang. Nyawa Mang. Harus kuat bela tuh. Ampun Amang. Goblok kuningan sih. Pengen. Sia sih, cek aing ge di Ragasi. Hang saya balik ah. Ya sotong. OMG, oh my god, oh no. Oh yes. Saat sepeda aing dicekun. Goblok banget. Ada tuh si Sarmiing kurak jurig mah. Kau yang wae. Mantap. Kurak si Miing. Miing, awas temen amprok sama Miing. Masalahnya masih Miing wae. Geus tong dia tuh. Yang web puasa teh. Sore bukber yuk. Ieu mah ucik boga duit. Henteu. Tenang, aya Osim. Kedap. Tapi Linda sih teu diizinan ku Abah. Aduh, kieu ari cinta terlarang teh. Aduh. Lah, eta si Ucup. Puasa-puasa bobogohan dasar GGB. Oi, puasa-puasa bobogohan. Wajib bohong. Taridang. Gandeng si Miing ah. Ah, masa sih? Cabuk monyong wae. Mangkat teh si Miing ah, ditu tuh. Anggerek mangkat.
Ang hendak nulu banget ya. GGB. Kamana sih? Kau sih mantog nanya. Goblok teuing, can kapagi keneh wae. Makanya orang Jepang geus rek datang. Sim. Duh, kemana neangan si Kosim ya ampun teuing ah. Set ya jelema goblok teuing. Diteangan ku aing tadi. Kalah keur molor. Dasar si goblok. Woi! Udah, perlu ya. Ayo mah duki pisan kana molor teh nyanan. Naon sih? Yo. Orang Jepang rek datang ka dieu. Pan aing teu ngarti orang Jepang ngomongna hak hek. Emang nu bangek kitu ngomong Jepang. Aduh, gede-gede lah. Can datang ieu jelema mana? Tenang weh. Geus sayu, urang ka imah Pak Wakil heula lah. Perang tungguan di ditu. Ah. Sorangan jelema rek meuli taneuh aing teh. Sing bener atuh, Ding. Unduh. Oh, bener. Gimana sih, Ming? Solin. Modin, tadi orang nempor si Linda. Keur bobogohan nih si Ucup tuh dari itu di kebon. Bener sih, Ming. Iya bener, swear tuh, tempok gre. Goblok si Ucup. Masa, Ming? Biasa weh. Sabarna nama Ucup teh teu sieun ka Abah teh. Mun aya mah nya diteke we. Bisa. Mun aya Abah mah kian we. Iya kade. Manis aing. Duh, bah. Ampun, Balik bah. ya, balik. Ada gua. Aing. Balik itu ganggu wae kolot. Ayo balik. Talan. Tunggu. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku memberiku. Mister, kita tanya dulu anak kecil. Saya tidak tahu rumah Pak Wakil. Hei, ayo. Permisi, Dek. Tahu rumahnya Pak Wakil Gober? Saya mau beli tanahnya Pak Wakil Gober. Oh saya tahu itu bapak saya yang kumisnya kayak ketek kuda. Bisa antar kami ke rumahnya? Bisa? Ayo. Ayo. Mak, iya ya orang Jepang arek neangan abah arek meuli tanah abah cenah. Oh, di imah daing abah nageng kewela ka dia deui. Mang, abahnya gak ada di rumah, nanti sore kesini lagi. Mister, sore wa Bapak Des teu aya. Yes. Hai. Nanti kami kembali lagi ke sini minggu depan untuk membeli tanahnya Pak Wakil. Oh siap, baiklah. Ayo. Goblok si Linda ya. Aing ulah boga jeung si Ucup. Asa diomongna pisan goblok. Baron, motor ge mogok, turun. Atuh abah mah teu manjut mobil, malah manjut motor. Mobil bungut Sia, Kang Kodir, Hanas, weh, sarua ya pas, emang sadoang. Di Mesir tidak ada motor, adanya Honda banget sia. Kodir. Udin, weh. Nah, eta Pak. Ya, si Udin motoran SD. Pantes sarua goreng nah. Dir.
Eta sa? Iya anak aing karak balik kuliah di Mesir. Gue satu sih boga anak kuliah di Mesir. Ya aing teh teu ngadidik na halus. Bener ya. Jelas kan bikin hiji teh di Mesir indah. Baiklah. Nges bogana gitu. Aya hiji awe. Ayo Kang, ulin lah ka imah. Tanya ulah henteu tah. Ya. Baroga duit ya Pak Wakil, kurang keur nungguan heula komisi tanah ieu Pak Wakil ieu lah. Heuh urang Jepang buru tah ka dieu. Make dijual tanah teh. Teh pamajikan di ditu. Mana? Ih heuh geuninganan. Sok. Gerana aya dirinya. Papi, rek emok papi. Emok sih teh. Sok. Mang kurang duit di aing. Mang kamari poin bare-bare kantong sih teh duit. Papi tadi teh aya orang Jepang ka dieu rek meuli taneuh papi. Pang, aduh. Het orang Jepang. Sih hideung dengan dari ngabejaan aing tadi. Kan papina eueuh di imah. Geus sia sim. Molor wae sih jadi teh nya orang Jepang datang teh. Jadi ka urang-urang jadi nanti. Itu nyaho. Orang Jepang teh hidang mereka dia lain mere heula kabar. Sukan rek ka di deui da papi. Surang itu nak di deui orang Jepang na. Wah, bagus atuh alhamdulillah. Oh, ya kalem we. Buka duit beurna. Alam sok aing bakal boga duit sukan. Pokona isu kantong ka mana-mana. Oke. Komisi kade. OPKB kana bukan nama tuh bere. Ya, Pak Wakil, mending ane mau orang ulin heula. Yuk. Oh, hayu ka mana sim? Mana we? Kira-kira jadi duit lah. Dasar gablek salak teh ngaladog we ngaladog. Ngomong nang sih sok. Ngomong kan aing aya kan dirampas kan ku aing. Ayo, kesel gampang. Ayo lah. Parusing aing ka awe teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha ye urang ye ayeuna apa geusang wae apa maju deui? Urang moal ngiluan deui saha urang usaha. Geus kitu mah nya. Sieun ayeuna mah kan temenang lain. Dokter. Temenang. Ayo ibu orang mulainya. Oke, coy.